Nah, iya Pak, astagfirullahaladzim, aduh. Nah, iya maksudnya. Ya hari pisan, awas, awas, awas. Awas nan, baru dak teh. Mang, abi heula mang, naon baru dak ketik lalieur pisan atuh. Caricing naon, jeung rariweuh budak ketik teh. Ayo mang, antep budak mah. Rariweuh abi heula. Ayo, kolot heula atuh. Hei, 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 hei. Nah, udah buka era gede-gede. Astagfirullahaladzim, aduh. Nah, iya maksudnya. Ya udah pulang. Nah, iya atunan maksudnya. Siat berat euy. Nah, iya maksudnya kolot-kolot. Iya budak kayak Oh, pada sarua mayar atuh mang urang mayarnya. Tinggalna jeung dilapukeun kieu teu balik pisan. Iya seurik kebagian wae. Kitu atuh carana jeung ngagobrageun da sarua mayar atuh. Jalan. Jalan-jalan. Sarua mayar urang oge atuh. Teu puguh pisan tong kitu tah bongkolot. Ngomongin pisan. Urang ge mayar. Mah gantian duitna. 2000. 2000. Tinggal jadi nyari atuh tong kitu mata oge. Tah ieu tinggal daek ngagantian ka rumah sakit. Teu ada teu Nah atuh main dudut wae. Kalau teh teu ningali kasenangan batur. Diomongin pisan. Udah mun lain kolot mah main gobrageun wae pi omongin kolot teh. Goblok. Omongin pisan. Tinggal ieu lain kitu. Jadi kumaha ieu aturanana? Naik deui we. Hah? Naik deui we teh. Lain naik deui tinggal era loba nu yang seurikeun, loba nu ieu. Tong kitu atuh bah. Lamun ieu carana cing bener. Mun ayeuna budak abah ceurik. Nya. Omongkeun cing bener. Gatuh. Kayak heula lain ieu jual main di betot kieu tinggal ieu. Kumaha mun cilaka? Nya maaf we ah. Heeh. Tuh udah balik deui itu. Balik deui anger we da mun cilaka mah. Diomongkeun pisan lamun lain kolot tah aing mah. Aing mah lieur jeung nu kieu mah jeung kolot aya wae. Balik pisan.